Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lujeng ditepang daun kende sareng sim kuring Mang Dewi Mulia Dinata kiwari baris medarkeun hiji carita dina judul Wirosada Jadi Jawa. Pilih tugalih anu saeda singkahan kumanah anu awona anu kopi untung menungguning ulang lumampah di alam dunia wilujeng ngabandungan tundubikeun ka rengsena. Wargi manggidi para baraya SMS di mana biayana utamina pisana ke para baraya magaduhan hancaya cerita Jawa Tiguhan ngomong terangan geliksa nu ayana ku para baraya baris di bandungan bagian anu genep kagenep puluh salapana cakumahan kantos di bandungan di hancan katunda dina bagian anu kagenep puluh delapan Padaran Mang Dedi kebagatuan Ci memang sama dari kekayaan alam tiburan di Kadamangan Cibendi khususnya atau ka Wirosada anu harita masrahkeun keris ka Den Purwa kalangan kesaksian ku paskarlia Den Cancanawati oge isutirah nya dina mangsana riungan di payunan Kadamangan Cibendi barejeng meningakeun tina ngeunaan tulang taleng manusa teh nya. Kumaha atuh para pamirsa lajenganana ieu carita nyalangkung paus mah mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana ngan kahade nya. Hilap kana jangela pohokna panto alari kana kunci wilujeng muni. Berang harita manuk yang disarada paten malanjing baturna sakapung sok disalangkuk ngadenge suara anjing anu ngagogong itu ketika anggangan domba muling disarada jika nabai aracan diparab beren kudu bogana sedangkan harita pangsi Kadamangan khususnya Den Purwa harita anjeunna nuju nganangna nene hiji pusaka atau hiji barang nyatana keris
letih Krisna mah malah Den Purwa harita sakapeung eta Kris teh didandak dengde ditalinyakeun kalawan kesaksian nyatanaku Wirosada bojona Den Purwa Kancarawati malihan mah atuh upas karlia jeung Sutrah ge aya meni ampeg kieu ih Kris teh leutik nama tapi ampeg jeung pamorna semu hejo di matak serab Wirosada abdi kan jeung nadi geti akang asa jadi ngagolak di hawana panas nyongkap kek Kris naon ieu ge Den Purwa pananganna ngageter pangaruh Kris sikidang sora anu perbawana ngahudangkeun hawa nafsu jeung nafsu bae Wirosada waspada gancang harta kene oge ngajewang eta Kris bari pokalita punten Kang punten pisan ieu Kris mah tak ngabahayakeun kanu teu kiatna pangna abdi sanes teh percaya ka saera Akang nanging abdi terang ieu teh Kris gede pisan bahayana Kang punten pisan Kang kitu ceuk Wirosada bari nyakal di Kris sapageuna pikeun malih nama tika pangaruhan ku eta Kris sabab jiwana geus kuat geus ngungkulan kakuatan eta Kris benar Wirosada adi Akang teh moal kuat jeung lamun lilap teuing nyakal eta Kris sabab eta Kris lain samarangan Kris tangtu ageman jalma gagah sakti mandraguna leres pisan Kang kumaha leres pisan nu kagungan ieu Kris sanes jalma samarangan jalma Kang tapi saha kinten-kinten Kang nah biasa kata buat nepi henteu ku salira Wirosada neuteuleup atuh bade jenenganya ka Den Purwa hayang nyaho kana pamadegan jadi lanceukna teh lebeng kurawan poek mongkleng teh kateguh teu aya tanda-tanda nu yakin Akang rumasa kurang kanyaho labah dinya mah teu sanggup kudu neguh anu boga nama ieu cik sok ku Wirosada pikir nah saha kira-kira anak nu ngabogan Kris juga kieu sabab yakin jalma anu tulang na kapanggih ku Wirosada mah palastra teh ku ieu Kris apan geuning ngancep binatang korek aya tapakna cek Den Purwa salah malik nanya ka Wirosada sabab teu bisa neguh kanu ngabogaan eta Kris aduh Kang kumaha ai uninga abdi oge taterang Kang teu aya tawis-tawisna pisan dina ieu Kris nanging abdi gaduh cara kanggo milari anu kagunganana kumaha ieu lamun kiamat tepung jeung musuh ieu Kris bade ditembong-tembong mun aya nu ngaku tah eta nu bogana sarta maehna pisan anu mateni ieu jalmi moal lepat deui Kang cik Wirosada nunjuk kana tulang taleng anu diwadahan atawa dibulengkuk lama teh dipikir boga pikir memang satuju alus eta pagawean teh Wirosada tah kitu eta mah tek paluruh ke Wirosada sing apik sing kapanggih mun kapanggih kawak jelemana urang penta pertanggung ngejawabanana lamun teu beunang di leuleyan taya salahna paehan we kitu lajeng kumaha Kang tah ayeuna tinggal mikiran ieu tulang nah saha atuh ieu teh kira-kira geus aya ancer-ancer atawa acan ieu cek Den Purwa sakapeung nyebut ai sakapeung nyebut Wirosada ka adina teh ari pandanganna nunjuk kana tulang taleng teh acan Kang abdi kita can atau bantun gagabah maksud tewantun ngayakinkeun saha-sahana tapi ari ancer-ancer mah tos aya ieu teh tantos tulang aki Puralaga nu hadir kabeh tingker beg ngarenjag sateka kebak dalah Wirosada sorangan oge atuh harita anu ngomong ngarenjag luas kabawakeun riwas kawas nu teu sadar kana eta omonganana puguhe bungit nage meuni pias jajantung rada kratu geur anu tutunggulan
kumaha Kang sareng kunaon teuing kumaha hati akang boga sangkan kitu palang siangnya ieu teh layon Aki Puralaga sabab kajadian anu parandapan ku ai ku Wirosada dina cara kapanggihna kawas aya nundukeun kuno gaib apan kitu harus pisan Kang tah kulian jalan nembongkeun ratusan manuk gagak ge jeung nembongkeun hiji layon anu keur diparacokan ku manuk ge sabada kerisna dicabut manuk leungit deui sok pikir anu lantip piraku aya manuk atuh macokan tulang taleng teu bubuguh lamun aya daginganana pak masih keneh aya kumplit keneh kahartipan ieu mah sok duh terus pisannya Kang tuh layan robah jadi gunukan tulang taleng jadi lamun ieu layon teu aya hubunganna batin jeung urang mah campugu aya kajadian kieu Wira ieu teh kersaning Allah datna ilahi robien Aki Puralaga kudu kapanggih haratanana ku ai oge kapanggih sabagian tina jasad anu masih keneh aya atuh saja pakitu ye ti mimiti leungitna Aki Puralaga tug nepikeun ka ayeuna teh cukup waktu pikeun ngancurkeun hiji layon tug nepikeun ka ukur nyesa tulang taleng jigana bayi sapertos naon kitu Kang Aki Puralaga teh dibinasa ku musuh kalayan ngagunakeun ieu keris tak itu cek pamikiran akang mayi kumaha cek pamikiran Wirosada Den Purwa anjeunna nyarios gumarida nyoba-nyoba neangan alasan pangna jadi kitu atuh kabeh-kabeh nu ngaliung ngahareup bingung malah nisutirah jeung Kancanawati mah geus teu kuat nahan cimata duanana rambisak ari Wirosada atuh ngadangu kekecapan atawa ngadenge omongan Den Purwa kitu menikeun ka aleg-alegan juga sedih anu ditahan pok Wirosada Salayu kumaha ye Salayu sareng pamadagan abdi Kang itu pisan sangkaan abdi ge atuh saja beda ti kitu dan aya deui dasar nu piat naon teh aye aya gandam ramu naon ye gandam ramu teh soanten tan katingal jalmina nu kuping teh mung soanten wungkul Kang sakumaha anu parantos disangamkeun tadi yen Aki Puralaga teh kudu diteangan cek eta sora teh Kang sarta eta sora terangeun kana ngaran abdi jangan yakin yen ieu tulang taleng teh lian iwati Aki Puralaga Kang jawabna Wirosada bari jeunahan picirikeun ngayakinkeun pamadeganana anu tadi mah rada cancaya teu pati percaya lamun kitu teh jigana kana kitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun Den Purwa nyarios bari jeung hak carina kedak anu sejen nu aya ngariung di dinya kabeh sarua nurutan tinggereunang maca doa eta sarerea ngerasa yakin yen tulang taleng anu nangru dina meja teh geuningan tulang talengna Aki Puralaga anu geus lila leungit teu kanyahoa nasibna ayeuna yakin Aki Puralaga geus tilar dunya ninggalkeun alam rame maut kesebutna
Sawatara waktu mah kaayaan didinya jadi jempling. Seorang manuk krecet anu gandeng jeung satu-satu sejen seolah-olah teu kadenge. Sakedapan mah teu aya nu ngomong. Ngararing hak aleg-alegan komo Kancanawati jeung Sutirah mah maklum awewe. Lila kulila beuki karasa sedihna. Lila kulila karasa ngalangsana. Lila kulila handeueul kaduhung watir gemes jeung keheul ngagunung ngajadi hiji dina manah Den Purwa. Sedih jeung ngalangsa pagalo ngajahidi hiji ku ayana Aki Puralaga pupus. Handeueul pagalo jeung kaduhung teu bisa ngabelaan ka kasepuhan kademangan. Jeung kaduhung make ngajurungkeun sepuh pikeun maluruh musuh. Nu akhirna jadi kitu ngambruk dina beungeut meja tulang taleng jeung tangkorekna. Ampura Den Purwa nubikeun kanyueuh bari jeung bae ku Cimata. Khawatir ku nasibna anu pikasedihan. Tenyangka bet kudu ngalaman kitu. Maot teu aya anu nungkulan. Teu kapulasara layona sakumaha mistina kalah beak kuman kiding. Ari geus ari gemes jeung keheulna keheul kamusuh anu geus tega ngabinasa Aki Puralaga anu sakitu kasepuhanna. Kitu ngagolak dina emutan Den Purwa. Seolah-olah ngagolak lebet ning dada minuhan jiwana anu keur kaweur. Ningali raka-rakana atuh harita Wirosada ngahuleng. Arek nanya agag-agagan sabab Den Suryanyu. Dina meja anu aya tulang taleng teh. Nya lamun diantep ka dalon-dalon kumaha. Moal aya tungtungna pok Wirosada harita bari jeung rimai ku Cimata. Kang, sing emot Kang. Kumaha tu ayeuna? Naon anu koda dijalankeun Kang? Wirosada beupeuskeun kaayaan anu jempling. Sarerea atuh ting aling sreg ting ngareng hapan jeung ngareret ka Den Purwa anu harita nuluk nunggu jawaban. Abi Kang, mun geus yakin ieu urang kudu ngajakeun amanat almarhum. Ieu tulang taleng urang kuburkeun sakumaha mistina ari sabab ieu teh bagian tina jasad Aki Puralaga. Urang pulasara ieu lir ibarat pulasara mayit sabiasana. Kitu we anu mah teu kudu loba catur deui. Nya sabada menang putusan kitu ti Demang Purwa. Upas karya jeung baturna langsung atuh migawe tugasna. Ngabejaan kasakuna permisi kademangan Cibendi. Yen poe eta rek diayakeun upacara nguburkeun mayit. Sarta dibejakeun yen Aki Puralaga tos mulih ka jati mulang ka asal. Panggih nama ngandina kayaan maot. Sedengkeun Wirosada jeung Den Purwa ngatur-ngatur anu dik ngajalankeun sarta nyaur sepuh-sepuh Cibendi nu leuwih terang kana tata jeung cara mulasara mayit dina kaayaan kitu. Atuh ngadadak oblia globa jalma di bumi Demang teh. Kabeh ngarasa kaget jeung sedih milu sungkawa ka kulawarga Den Purwa.
Sugri para wargi. Urang jojo ringkesna mangsa dina icarita. Teka catur tata jeung carana ngajalankeun eta pagawean. Urang kocapkeun geus rengse we. Sarta sagala rupana lumangsung kalawan lancar. Amanat hiji sora anu kadenge ku Rosada nu sebut Gandam Ramo geus dijalankeun kalayan taliti. Ku ayana kajadian kitu, hiji pasualan geus rengse ngan kadineruskeun lalakon satuluyna sabab jama anu mateni Aki Puralaga jelas kudu beunang.